ayam orok jambrik kegoakan tengah puting. Wah. Wah. Merencana ibu teh gane tong goakan naon curi majikom ditajong ku salaki. Tasam kata-katamu. Cicing kaya tong ribu. Seram-seram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ruhi jami'il awliya khususan Sayyidul Abdul Qadir qaddasallahu sirruhu wasbarakallahu bil kalimati wa ila ruhi masyayikhina wa mu'allifil kutubil lati ta'ala khususan الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araya ya teh ningali ibu-ibu teh kedah kieu abis teh ece kedah tangah ibu wios posisi sapertos kieu calik nyaman terus tunduh teu acan nini aya parawan duda rana wiosnya jangan membedakan dengan status. Bade duda, bade rana, komo rana manu penting ngeureuh ngaji. Ngeri si ucu. Ya rana geunah cenah. Buku mata jadi rana ge bau. Daun awi daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam soratna rada tarikan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Panagan nu ngawaler salam mudah-mudahan enggal ka Mekah. Tercukup ku amin dah kudu daftar. Amin we meuni tarik daftar encan. Tos daftar teh acan. Hoyong ka Mekah. So, daftar heula da ka Mekah teh perlu dukungan je. Seueur duit ge eueun nu ngadukung mah moal indih. Alhamdulillahilladzi amarona bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah.
La ilaha illallah la maqsuda illallah. Kamu kemana Kang Eta? Sok atuh da. Tara biasa aya meja tapi kosong. Sok geura eusian. Alhamdulillah. Cai herang. Meureun disangka lauk cupang. Pinarengan nu di Gusti nu Maha Suci nu ngancikna jroning ati sanubari nu suci murni keur setiap jalmi nu hadir dina ieu wengi. Bingah dina ati sanubari abdi angkat ti Tasikmalaya katelahna ti Kampung Neglasari dugikeun ka ieu tempat dihadiran ku rupi-rupi jalmi jumlahna leuwih ti hiji. Di antawis nu hadir aya pamegat, aya istri, kaum buruh pegawai negeri, para pedagang sareng para patani. Bahkan panitia ka abdi parantos masihan cai 2 rupi, aya cai herang, aya cai susu ngan hanjakal teu aya cai ko. Sok atuh bantuan nyora ibi. Sanes cuma katinggal teh jiga nu keur bararingung. Curiga abdi mah da jigana ibu teh ieu teh keur mikir isuk rek papangi jeung Mang Aangnya. Sanes Aang Haji, Aang Suran. Terus jatuh tempo. Di ieu ban ku pemain inti ngaji dina ieu wengi geus teu birek deui dina ngaji nu hadir lolobana aki-aki jeung nini. Utami pewaris Nabi dina ieu wengi nu sok nyaangan ku ilmu agami yakin aya hadir di tengah-tengah kadang wargi nyaeta para ulama sareng para kiai. Sadaya jalmi nu angkat ti bumi sami tujuan maksad bade tolabul ilmi. Mugi-mugi sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi. Kirang kompak amina. Amin. Tadi ucuk sanes ayeuna. Atuh da ibu-ibu nu dihandap jeung lalaki nu gigireun abdi aneh ceuk. Padahal jeung ibu mah jauh tapi sorak beda. Ucu mah tarik senajan aya dihandap. Ya palebah nu gigireun teuing paraeh teuing harireun. Aya lalaki sabar hiji ge meuli jiga nu kurang tanaga. Leuleus loyo mata punten lamun salaki leuleus eta teh kurang vitamin. Mata ku pamajikana kedah sering dibere sumanget lain susu. Lain si ucu jik-jikana susu. Atuh salaki dibere susu mah moal ngaji-ngaji kalau ngagentel ngaganyel meureun. Bingah nu taya hingga na dina wengi ayeuna abdi tiasa tepang sareng kadang warga nu jumlah nu hadirna langkung ti 2 aya ibu-ibu jeung bapak. So bantuan nyora. Aya para kiai sareng para ula. Aya para pamudi sareng para pemu. Karunya bisi nyeureun hatina teu kasebut ngaranna jeung statusna yakin peuting ayeuna aya duda jeung ran. Bingah nu taya hinggana panitia parantos masihan cai 2 rupa ngan hanyakal teu aya larutan penyegar cap kaki. Moga-moga urang sadaya hirup di alam dunia sing janten jalmi anu bagja bari takwa, moga-moga di akhirat sadaya jaradi ahli surga. Amin. Ya robbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu nu palih dieu aya. Nu handap ibu aya. Bu aya. Bu aya. Salatullah. Kela. Bade ngecek suara. Nu palih dieu sok ceuk. Salatullah. Lumayan aya cik nu beh dieu sugan hirup ya. Sakang jeung abdi mah ulah saasanya ulah mata ngabingungkeun. Nah disebut hirup akan teh teu nyora.
disebut ceng-celengan piraku udun. Siapa tinggal lihat hidupmu tanpa beban. Hanya celeng serangan beri tidak tadi ngelepus. Oh, tapi wios mah da abdi mah teu ngawagel abah ngarokok mangga. Daripada di paruman teu pugu-pugu lebar panjang keneh mending capit ku curug nyot saeretna. Da tong boro-boro abah kiai oge ngarokok mah osok, salaki abdi udud oge osok. Ngan ari kiai mah gaduh dalil ece teruskeun ta ka pak kiai. Pokokna mah aya hadis, duka hadis doib ya teh lah juga nama doib hadisna gitu soeh. Jadi liana inna min syahadati rajul saestuna kebahagiaan laki-laki itu adalah ida calakal kursi di mana calik dina kursi pasorol kopi al aswada sore kopi hidung wal ududa jeung udud ngan ibu kudu apal naon udud kiai li ana ududahu sanyana ududna kiai mah la jaroma lain udud jarum wala bako ajeng lain udud bako naon atuh udud kiai walakinal magnum tapi na udud kiai mah magnum kunaon kiai tong udud jarum jeung bako li annahuma yarisani eta teh sok ngawaris al batuka kana batuk wa atlal halki jeung kana atel tikoro. Ari abdi mah cara ngarokok ceu ngan panyakit abdi ayeuna teh nuju puyeng sirah teh riut biasana panitia pun teu damangna teh kuyakul biasana mah. Punten sanes nyuhunkeun ngawartosan. Sok urang sholawat heula abi barokah. Ibu mau sholawat sakali ku Allah bakal dipasihan 10 rahmat. Tong ka amin da acan macan oge. Insya Allah. Siap ibu mau sholawat? Siap. Yuk sadayana kaluarkeun sorana sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah tarikan tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi aghlil badari ya Allah sakali deui sholatullah mau sholawat insyaallah bakal kenging rahmat di akhirat bakal kenging syafaat. Semangat sadayana panagan bersolawat. Allah ala yasin habibillah panitia sareng jamaah mugi-mugi ditambih barokah. Kunaon teu amin jiga nu keul ka panitia. Okda urang moal bisa kieu lamun teu aya panitia nu ngayakeun acara makana sateu acara tepuk tangan dulu untuk para panitia. Panitia sareng jamaah mugi-mugi ditambih barokah. Putra putuna soleh soleha ibadahna makin istiqomah. Sholatullah salam ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah. Allah parantos ngabuktikeun tong boro-boro di akhirat ibu ladang maca sholawat bakal kenging syafaat name sakali abdi maca sholawat torojol yakul 5. Puyeng langsung cager ngan perih angen tara cager ku yakul biasana perih angen abdi mah damangna teh ku teh kotak. Sok gerak urang maca sholawat deui moal karasa bakal datang teh kotak. Sok aja sareng sholatullah
ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ari ngaji ulah ngobrol wae komo lamun bari ngoprek wae ha sok bantuan tungtung ngalungkul je. Ari ngaji ulah ngobrol wae komo lamun bari ngoprek wae HP komo bari ngadon tibra bisi dirawu ku kelong hirup kadang loba nyeri hate komo lamun teka berebel nuli salah kena bapak RT majar maneh goreng hate salatullah tarikan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dina wadah aya kacang polong meuli ali ti pasir kirisik itu si abah meuni teu eureun melong ningali abdi mirip Dewi musibah dipelongkeun wae ku laki-laki tari kolot bojong kaso ka pasar bawa rancatan beki kolot ulah beki ngaco emung salat acan yo salatullah ala toha Rasulillah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Berkah sholawat ibu nuker susah mudah-mudahan jadi bahagia. Nah hirup di dunia teh jalmi teh teu sami ibu aya nuker susah aya nu senang betul. Sok keur ngaos mah ibu tong ningalikeun ka bingung keur ngaji mah tong ningalikeun ka susah kita pura-pura bahagia sanajan di imah mah urang teh loba hulang-hulang mulai tarik eta mudah-mudahan atuh cenah nu gaduh hutang sing lunas barokah ngaos beuki tarik geuning amin ge kaciri ge nu tarik amin teh nu gede hutang tanagana Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu siap ngaos dugikeun ka jam 12 sama bieu abdi terus jam 11 nemen siap dugikeun ka jam 1 ieu teh kampung naon ngaranna Panagan di Panagan sok aya ibu pangaosan rutinan marhabaan sok aya yasinan sholawatan tahlilan di Panagan mun aya nu maraot sok tahlil nya ulah nu maraot ece astagfirullahaladzim berarti Panagan mah aliran sesat nu maraot tahlil nu hirup karo prek HP nu hirup ke arudun ibu aya ulah labi teuing lah ngaosna nya kurang singkat padat melekat tong hilap we engke uih nyandak ilmu manfaat berkat we kana dahareun sia cuma piweuh urang Panagan mah dahareun we nu diuruskeun teh berarti ngajina teh nu penting daek ini Dodi dihormat kersana pengatur acara penertib wanci wabil khusus keluarga besar masjid atau fikul huda dalam rangka wengi ayeuna teh tabligh akbar memperingati naon itu memperkokoh teu katingali dah ukhuwah Islamiyah
untuk meningkatkan semangat pendidikan di masa yang akan datang. Aya foto nu pelah di umah tah nu Kori internasional kasep namina Ki Haji Salman Amrillah. Bisi salah itu ngaranna nu abdi. Oh, da aslina itu teh kurang lengkap punten panitia lengkapinya Aah Muhibah Nur kedana nganggo SH seueur huis. Bade SAG mana mangga sarjana alam gaib. Ibu uih di mana eta geuninganan? Oh, uih nganterkeun budakna ka bapakna. Jamaah sadayana urang doakeun keluarga besar masjid atau Fikul Huda. Bapak Ketua DKM Pak Kiai nak mudah-mudahan disehatkan ku Allah dipanjangkeun yuswana. Ibu priyogi teu ku kiai. Sok atuh sing tarik butuh teu ku ajengan. Butuh ku ulama. Sok ibu butuhna urang ku kiai alahbatan butuhna urang ayeuna aku Bapak RT. Naon sababna lamun Pak RT ngantunkeun ti payun pasti kiai sanggupeun jadi RT. Tapi lamun kiai mau ti payun RT moal sanggupeun ngagantian sosok kiai. Matak mun bisa menawar ka Gusti mending keneh Pak RT we nu mau ti payun teh. Daripada kiai mah. Aya Pak RT. Cek. Matak ibu sing nyaraah ka para kiai da urang cinta ka kiai, cinta ka ulama sami sareng urang teh cinta ka Kangjeng Nabi. Nabi tos ngantunkeun alam dunia naon nu diwariskeun ku Nabi para ulama, para kiai. Matak ece tong sokoret ka ajengan teh, tong sokoret ka ustad teh. Sataun sakali mah da moal rugi pangmeulikeun ustad teh sarung teh BHS. Ulah diantap ustad teh sarung teh eta deui bari urut ti nu maoteun. Karunya dipake ngaimaman berjamaah teh ngajungjurigan. Matak di Pangandaran mah ibu ayeuna seueur kiai jujur. Naon si akang ka kiai nyebut juri. Kang kiai teh pewaris Nabi geuning disebut juri. Sebenarnya si bapak eta mah edan gitu nya. Kiai disebut juri. Ibu ayeuna upami kiai tos ngantunkeun bade saha nu janten penerusna kebanggaan ke ibu, kebanggaan kanggo bapak upami putra ibu jeung bapak di pasar. Aya di dieu pasantren. Madrasah aya, PAUD aya, putra ibu aya nu di pasantren. Kebanggaan satu saat akan jadi kiai. Putra ibu nu masih di SD ayeuna aya. Jung atuh teh yang sina balik geus wengi ayeuna teh. Budak sina caricing nyerenom di sekolah. Oh ibu budak teh pasantrenkeun. Ieu mah budak di pasantrenkeun aneh kakarek 3 bulan ge geus ditehang deui. Majarkeun teh cenah budak tadina cager di pasantrenkeun mah jadi budug. Atuh ieu si Bu, da abdi ge ieu teh kieu-kieu teh ladang budug heula. Upa ustad Pak Kiai sami eta teh jara di kiai teh ladang budug. Matak tong aneh ayeuna maca di mana-mana ge sarua santrina budug da ustadna ge bunga ustadna mah. Punya ustad budug teh. Cuma kitu ka kiai nyebut juri, ka ustad nyebut budug. Saur Pak Ustad teh wios cenah budug-budug oge barorok. Di mana budug barokah? Buku anteu panas mah barokah. Sok atuh kamu urang panagan nu keur ararateul tong diubaran. Sabab eta teh barokah. Di dia mah jemaah teh aredan kieu. Asa kakarek abdi mah asli ya. Nu kapeda geus jam 11 leuwih beureun nya. Ka kiai ge nyebut juri, ka ustad nyebut budug. Abdi mah sieun balik ka bawa virus ku urang dieu. Jemaahna aredan abdi jadi ka bawa GR kan. Asa kamu yang mah bete eta. Atuh kemudian celangap abdi nyebut gelo. Pokoknya masalah wae lah. Abdi mah korek di wilah-wilah. Nu nyebut gelo ka abdi mah kudu cekelan kan. Tapi cekek atuh bisi pae. Cekelan sina ngaji. Jamaah sadayana hadirin rahimakumullah. Berkah panitia ngayakeun ieu acara ibu jeung bapak tiasa angkat di bumi ka dieu maksud sejang ngabdikeun diri ka Gusti Allah taala. Mudah-mudahan kehidupan ibu jeung bapak sing bahagia.
Ari bahagia teh kumaha ece? Da karasa meureun ku ibu ari bahagia mah boga pakaian weuteuh dahar seubeuh atuh kompak imah weuteuh pamajikan carang reuneuh kolor teu oleh baseuh da unggal peuting ngeureuyeuh. Sabalikna ibu tina bagja sangsara, hari sangsara, hate capek, jantung kusut, awak begang, panon celong, pikiran sulit, dientrep ku bingung, diprovokasi ku khawatir, pikiran sumpeg, sirah balideg, irung mepeg, jeli budeg, lengkah gejed, awak geyebed, mata rusep, ditamah ku budak geringan kabeh, nu gede TBC, nu cikal amanel, nu leutik cacingeun, nu bungsu bisul, nu awewe conge ripu. Mata kahade ece hirup mah urang teh iman kudu kuat. Naon sababna ece? Da hidup di dunia mah bukan tempatnya kita bahagia. Mun ibu ayeuna keur bahagia eta teh sebuah hadiah ti Allah. Mun akang ayeuna keur senang hirup eta teh bonus ti Allah. Da dunia mah aslina bukan tempat senang, bukan tempat bahagia, tapi tempatna diuji, tempatna dicoba. Mata hirup sing kuat keimanan. Salajan akang rek berangkat kana pangajian, ku ibu kudu jadi salaki kudu jadi pamajikan papantahan heula bapak jung rek ngaji mah sing salamet di perjalanan ngan kahade sing kuat iman sabab init ngaji masuk papangi jeung ranjau kehidupan lain rana ya bukan rana weh hayo cok transfer. Oh, makanya ibu sekalipun ayeuna tampilan ibu jeung bapak beda, tiung ibu teu akur, baju ibu teu sami, wios nu penting akidah urang sami, akidah urang sarua dengan tanamkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu ikhlas angkat ke dieu? Ikhlas. Jujur, ridho. Dipaksa ku panitia. Aya nu maksa teu aya. Diburuhan teu. Eta tadi ibu budak jajan wae di jajanan ku panitia. Punten. Tapi abdi bade naros upami dina pangaosan rutinan di Panagan ieu jamaahna sok ieu tara. Abdi mah aneh ningali aki-aki nu disarisi ningali abah nu di tengah. Angkat karena pangaosan rutinan kunaon geuning abah meuni beda dina tampilan. Biasana abah kana rutinan sok make sarung, kari-kari ayeuna mah abah bade ningali mubalighah geulis di pangandaran. Eta si abah meuni make calana panjang bari badag teuing ditalian ku rapia. Ibu-ibu tara biasana angkat kana pangaosan rutinan tara ginting siga ayeuna nu geulis tambah geulis nini jadi mararodis. Indit kana pangaosan rutinan biasana sok make sarung jeung samping, kari-kari ayeuna mah dina pangaosan tabligh akbar eta nini meniningkah make calana lejing. Tengingetkeun bitis geus jiga suling tinggal tulang kurang daging. Akhirna si nini dikoet ku anak kucing, dikoet ku nyora ari eta teh kanang naon ece ningali bapak-bapak juga di penjara kieu teh geuning larutan datang di dia mah resepnya nu ngawas teh menikat beda-beda aya jelema aya juring kieu ari jelema mah kieu ngariung dinu can ari juring mah dinu itu dina karama dinu poe teh eta teh ngaranna nyumput isi ucu banyak juring di kopea. Ibu bu wios urang ka dieu maksakeun wios da abdi ge sarua ece ka dieu teh maksakeun jangan dianggap barang sepele, jangan dianggap masalah nu teu sabaraha. Justru urang kumaksakeun init ngaji, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, sekalipun panitia tengah hadiahan, tapi ternyata Allah luar biasa. Sebelum ibu ajog kana ieu tempat pangaosan, dosa mah geus dihampura ku Allah. Alhamdulillah. Mapai jalan sok bantuan ngajugjug lain kitu kelan tong nganyahuanan ngacaprak bari salah deh. Mapai jalan satapak ngajugjug ka pangaosan teu karasa capek na sabab nganggo
kendaraan nu dipamrih karidoan tidak anu maha hemat rejeng pangampura dosa nu karasa teu karasa. Jangankan ibu jeung bapak nu hadir dina wengi ayeuna nu ditaros ku abdi sekalipun saya yang bertanya pasti jelema moal pastina dong. Komo ibu-ibu mah sadar pangloba-lobana dosa teh dosa awewe kasaha dosa awewe panggede-gedena dosa nate kasa sama ngaku seta iya nu sok punya anyuk tara apaleun salah kitu Bu insyaallah ibu ku ilas angkat ngaos memaksakan ibu ka angkat kana pengajian sebelum kami dilakukan tangan diayunkan ternyata dosa terus dihampura ku Allah alhamdulillah pamdiukan si Abah jet nah kan bayar Abah sok lah nikmati lumayan begitu hirup mensyukuri menikmati sekalipun pangdiukan butut reyuan balik ayeuna potong si Abah didiukan we terus mudah-mudahan Abah ditampi iman Islam ya. Cok lengkah kana ngaji mah ibu bapak insyaallah bakal jadi ibadah sok bantuan nyora lempangna jadi ibadah kepatna jadi ibadah diukna ge jadi ibadah nundutan cek saha ini calangap aja nyebut nunutan jadi ibadah teh mana hadisna eta boro-boro nunutan bentar ge can karuhan cok tapi langkah kaki ibu ayunan tangan ece berangkat kana pangaosan itu ibu jeung bapak kaya-kaya ngambah jalan menuju surga hoyong ece ka surga kompak akang hoyong suara jin nyora teh ngegerem pika keumun ibu hoyong ka surga hoyong giliran sieu pak hoyong ka surga uy handai aja hoyong ka surga bapak hoyong tak gitu kang pula asa-asa cek abdi gerek nyora-nyora mundek maot sakali ge ceu atuh jang naon atuh aya ge gerak hirup balik teh nyora mah sadayana pasti ibu bapak nu hadir kana ieu pangaosan jangankan ibu yang suka takwa kepada Allah nu gawe maksiat oge ka surga mah hai ya betul apal ibu jalan ka surga uyos di bejaan ku abdi ayeuna kamana mah ece jalan lain kitu eta mah pede wae ceu kamana mah ece jalan ka Jogja ka dieu mah codah ka palih wetan aya codah cetitin cekokom ceimas tah eta teh di abdi mah grup eta teh ojo sok grup aya cetitin aya cekokom aya ceimas aya cekoneng kungal poe kemis teh sok ngalabring ka imah ceeti parantos teh aja di harapan imah ceeti teh bari araremo kieu yo saya berjanji aya di dieu kitu atuh saya aja sing era ku tiung aja jang naon ini ngaji aja ari ribawi Bang Emok teh dieureunnan dah hirup teh moal barokah yo ce kabudak moal ayeuna soleh di paraban ku harap anu barang tina riba naudzu ya syukuri nikmati ku aja teh rumah tanggi mah pamere ti salaki sanajan saeueuh salaki usaha balik usaha mawa duit 5.000 sapoeun alhamdulillah 3 bulan salaki usaha teu balik-balik ina atau ina kal kausar innalillahi salakina disangka pae Bu patang bahagia rumah tangga mah jangan karena dunia dan harta bukan karena cinta tapi dengan akhlak yang mulia salaki soleh pamajikan soleh oh ibu tak komo uwi ngaos teh gaduh salaki teu oh ayunan salaki teh ibu teh tong camerut tong jamedud komo uih ngaos mah hareupeun salaki teh kudu daek ngadang
ngadangdanan diri ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak ceti itu dari ngadangkak tuh dangukeun obrolan salaki ngadangkak kabayang lamun salaki liwat kadinya nya berenang sungki oh cek salaki teh uy kita ya bakakak hidung sok na betah itu kan gaduh bojo soleha cek gaduh salaki soleh betah rumah tangga teh mata pun teneng ya grup-grup ijo lumut ikatan jomblo-jomblo lucu dan imut milih bisa lakian teh tong nu kasep dages kolot mah geuning teu kasep ieu salaki teh nyacel boro-boro kasep kalah kasap nu aya dipikir-pikir mah geuning geus kieu mah ece milih salaki teh kapikir hoyong anu jujur pilih salaki neng anu tanggung jawab anu gede perhatian pilih salaki teh anu gede kanyaan iya amit amit ayamnya yang naon gede ke lulus tuh bisa dipakai jadi ribut udah puting-puting ibut gede nu gitu aja sok aja butuh gede nu kitu salaki teh butuh nu gede kanyaan gitu cok punten akang ya akang teh sing saladar diri atuh pak istri tuh geuningan pamajikan bapak geus ngaraku ya lujur naon gede nu kitu da geus rumah tangga komo geus boga anak mah aja urang teh ku salaki teh perlu diperhatikan karena istri bapak hak untuk bahagia istri hak untuk dimanja bukan hak untuk disakiti betul tepuk tangan untuk awewe awas bapak tong gagabah bapak ayeuna sukses boga kebon engkol boga kebon pecai itu keuntungannya luar biasa bapak teh tong balaga pedah kena menang tanaga bapak justru suksesna usaha tuh karena terselip ada doa tinu jadi pamajikan dijabah doa yes kalau udah cek laki teh menikah asa aing oh sok cek namun nggak dibandingkan sama pagawean akang jeung pagawean pamajikan akang beda kan akang mah jam 3 geus eureun digawe tuh pamajikan mah boro-boro eureun tepikeun ka peuting digawe budak ceurik nu nyusuan teh lain akang anger we pamajikan sok ceun yang sare naon udah yeuh nen budak geus rehe ge geuning teh lain ti brasare da bapana ge kalah milu boboakan ceurik lepar meureun sabelah deui kabayang orok jambrik boboakan tengah peuting wah meureun ceuk ibu teh gani tong boboakan sampeurkeun we tasok parasmanan jeung budak sabelah ku bapana sabelah ku anakna tapi ka hulu susu teh offset akang kunaon akang geuning sukses wae usaha akang tuh sadar diri pamajikan akang teh setiap akang pada angkat ke kebon katingali dameureun ku ece ternyata teuing salaki teh unggal poe ini ka kebon make duduk ke butut huntu koning suku jebran tongong hidung mangul naon cok mangul doran gagangna dapat cuna mah di tukang tapi akang bangga gaduh bojo solehah ya Allah ujud curing yang cerikan salaki rek ini ka sawah rek ini ka kebon Gusti abdi bisi dosa abdi bisi doraka salaki abdi nu keur ka kebon bari kebonna ge nu batur buburu salaki abdi keur ka sawah bari sawana ge nu batur abdi mah 20 tahun rumah tangga jeung salaki teu boga sawah sakota-kota kaca Gusti bisi abdi nu salah salaki ka sawah abdi tarang ngadua ece tobat ka Gusti Allah salaki dilepas dengan kata bahasa yang manja rek ka kebon rek ka sawah ece tuluy ngamparkeun sajadah bapak gaduh bojo solehah luar biasa diijabah doana ngangkatkeun pandangan dua nu jadi pamajikan tak salat doa ya Allah Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'zilhu lamun salaki abdi rezekina di luhur langit keneh turunkeun ya Allah diijabah doa pamajikan salaki ngadak-ngadak katingang kalapa wah ingkana fil ardi fahrisu ya Allah lamun salaki abdi rezekina di jero taneuh keneh kaluarkeun ya Allah ngadak-ngadak kaluar teh ece lain orai belut ece bu
dunia ngan ukur sementara bantuan mual salila kang singnya kabojo tututkeun akhlak mulia kang jeung Nabi setelah can wafat Nabi Muhammad yang dititipkan oleh Nabi Muhammad di antaranya satu umat, dua sholat, yang ketiga an-nisa adalah awewe. Nabi Muhammad nyaheun ka awewe piraku akang mau jadi salah kitu nya ka pamajikan. Yes. Cuk. Abdi masuk nyeri hati ningali tatangga unggal isuk curi kue. Tazam kata-katamu. Cicing kira latong ribu. Seram-seram perbuatanmu. Tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Jagunawan curi mejikom ditajam ku salaki. Peda sangu teu asak meureun teh dicolokkeun. Sayur peda asin teh dising seringan kuleo salaki. Menetes air mata pamajikan Bapak tersakiti nu jadi pamajikan. Naudzubillah bidadari di surga ikut menangis tong gagabah ka awewe. Yes. Sing tadi acungkeun peurupna. Yes. Nu tadi acungkeun berarti bau kerekna. Saene coba. Jangankan Nabi Muhammad membanggakan kaum Hawa, negara Indonesia punya agenda aja sangkutan jeung awewe jeung kaum Hawa. Aya ngaran di Indonesia peringatan Hari Kartini, Hari Kartono. Aya deui Dharma Wanita, teu aya Bapak Dharma Pria. Jung pria mah di mana-mana ge teangan. Aya na ge di pintu WC, di toilet. Oh, KSPBU aja di dinya neangan toilet. Mana toilet pria jeung toilet wanita? Pria mah aya na ge di dinya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tidak diceritakan di dalam Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Surga di atas kepala Bapak, aya teu aya. Awas Bapak, jangan menyakiti hati seorang perempuan. Tangisan istri, tangisan bidadari. Betul. Keun atep kang sinayus yes we lah. Maka Nabi Muhammad aja selalu membanggakan kaum Hawa karena Allah menciptakan wanita beda dengan menciptakannya kaum Adam. Nabi Muhammad apal, Nabi Muhammad tahu kenapa kabojona suka memanjakan dengan panggilan ya Humairah, wahai istriku, wahai bunga mawarku. Beda jeung ibu dipanggil ya Humairah, wahai bunga jawer kotoku. Cok. Karena wanita itu sangat lemah, sebab diciptakan lagi tina tulang rusuk anu bengkok. Kenapa wanita Bapak tidak diciptakan dari tulang kepala? Ingat, sadar Pak, Bapak sudah menjadi kepala rumah tangga. Bapak kesenikah buka pemajikan, tanggung jawab sepenuhnya. Nabi Muhammad memanjakan kaum Hawa, sabab tara Allah menciptakan istri tina tulang kepala. Itu tanda wanita tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah. Jadi awewe teh kudu kudu bahagia. Kunaon awewe Bapak teu diciptakeun tina tulang pundak karena wanita tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Jadi lalaki teh teu museup wae. Aya di dia museup wae aya. Oh, paingan saya ternyata loba tersangka. Yo, Kang ingat boga kewajiban museup wae hayo. Da pamajikan teh kudu dinapakan. Betul, Cek? Kenapa wanita tidak pantas Ibu? Kunaon Allah teu nyiptakeun awewe tina tulang suku. Ingat Pak, wanita bojo Bapak, istri Bapak tidak pantas untuk diinjak-injak. Kunaon Allah nyiptakeun awewe tina tulang rusuk yang dekat dengan hati. Sadar kaum lalaki, itu tanda pemajikan Bapak, istri Bapak tidak pantas untuk disakiti. Cek, kunon abdi ka awewe wae bongan ieu nu hadir lolobana. Awewe nu garaneng. Nu sok riweuh. Nu sok ceurik lamun salaki teu boga duit. Nu sok nganyuk tara bebeja. Matak dina neraka ge lolobana. Alhamdulillah. Astagfirullah. Teu eling kana neraka alhamdulillah. Naudzubillah min. Ibu, Cek,
Tiga balik deh cek asal uyos urang ayeuna ka dieu maksakeun ngaos nu dipalar hoyong kenging pangaos ti Allah urang maksakeun angkat ka dieu ngaji nu dipalar hoyong kenging pangaji ti Gusti nu ngayakeun para panitia sadayana mudah-mudahan ibu jeung bapak kenging ilmu manfaat bari barokah maslahat dunia akhirat. Panitia nu ngumpulkeun urang sadaya Allah nu ngumpulkeun hakikatna mudah-mudahan urang panagan dikumpulkeun dugikeun ka surga. Da urang teh moal hirup we di alam bade ibu maut. Sok sing jujur atuh bade. Ya nu palih dieu akang bade maut. Oh bade. Sok atuh hos ayeuna. Da mending kene ayeuna loba batur ceuk. Ih aya nu ngagotong. Komo nu geus ngarangu acuk bodas mah gampang tinggal ngurebkeun. Hirup di alam dunia mah mualami ece abdi nu naros ka ibu sami bade maut ece oge sarua bakal maut iraha waktuna maut idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun malaikat Israil bakal tepat nyabut nyawa ka urang sadayana beuting ibu nu ti payun maut teh abdi nu paneuri tuh atawa sabalikna abdi nu ti pengker si akang eta nu ti heula. Hanya kalau ceges di alam barzakh mah moal aya kesempatan jang ngaji deui da moal aya ngaji di alam barzakh mah di alam barzakh moal aya salat deui di alam barzakh moal aya ibadah deui jang naon di alam barzakh bukan tempatna ibadah tapi tempat turun rahmat ti Allah nu maha murah. Mata tolong ibu jeung bapak hirup di alam dunia jangan membanggakan dengan harta tong sombong ku kaayaan tong pena boga imah gedong sombong tong boga imah jangkung adigung tapi semua itu adalah titipan ti Gusti. Aya urang dia nu maot mamawa sawah. Jujur atuh cek. Aya nu maot mamawa kongkorong. Geletuk ibu ayeuna maot eta kongkorong nu dipake isuk. 3 poe ka hareup mah usalake dipake kawin deui. Coba nu dikawin teh awewe malah nu dina grup WA. Dan nyeri hati atuh ceuk makana persiapkan amal sebelum datang ajal sing loba sedekah jariah ibu teh abi salamet di alam bar sing loba maca sholawat abi menang syafaat tong ninggalkeun salat lakonan salat abi menang roh apa yang pantas disombongkeun hei para pemuda tong balaga ku motor ninja naon ece da ngaji ge kalah ngahuleung da angsuraneun matak motor ge digas teh kalah nyindiran setoran angsuran di bawah ngengkol di rem kiri dit hirup kalah abul ku hutang aja sok nu baroga mobil nu baroga motor aja geus maot di jero kubur di bawah motor nante ibu lamun maot di kubur sorangan poek henteu tuh apaleun geus ngalaman mah grup ririwa wungkul aja udah apaleun poek aja. Wah, ibu memuaikan mah amal urang nu nyaangan ece amal urang memuaikan dosa sabab urang hirup di alam dunia gaduh amal perbuatan nu sae nu awon oge diperhitungkeun ku Gusti Allah. Ibu sok ka jero kubur rek teu poe kumaha lamun teu gaduh amal hade da urang cicing dina jero taneuh dibalikeun deui ku Allah ka asalna dulu ibu diciptakeun ku Allah tina naon tina taneuh jadi ulah salah engke ge bakal balik ka imah engke mah da hirup keneh eceuna ge nah ari ece balik ka larek ngaliang emang ece jangkring gitu ka larek ngaliang teh cuma ari imah rek dikamanakeun atuh ibu makana para kiai para ulama sok ngelingan ka urang sadayana keur waktu dina pangaosan rutinan eling-eling dulur ibadah ulah berang peuting ulah bisina kaburu awas aki ulah lali ibadah siang jeung wengi tong kalah udud jeung ngopi ngagosokan batu aliyu sholatullah tarikan ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah eling dulur tarikan ibadah betul berang peting ulah wale
bisina kaburu bisina kaburu salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah taya berang angkat taya raja taya kuring di mana ajal to sumping temenang tempo anaking temenang tempo anaking yuk terakhir sholat salamullah toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik mual aja pada aja benghar malaikat Israel bisa dirangsang ku serak ya tidak malaikat Israel mau bisa disebut dengan mobil Alphard ketika ajal telah tiba pasti orang bakal maut yang namanya mati nuna mina ngaranna maut aja lain mungkin tapi pasti matak yuk mengpeng urang hirup di alam dunia masjid di ayah namina atau fikul huda Ibu pun ayeuna kompak pengajian jumlahna loba abdi bade naros engke di masjid nu berjamaah bakal seueur ieu moal. Eta nu ka masjid di dia nu berjamaah aki-aki atau budak murah? Nu kolot atawa budak pamuda? Engka. Teu sakedap deui bade mayunan bulan Rajab tuluy bulan Saban bulan Ramadan. Eta cek kahadeun ayeuna megening ari masjid pamegah-megah ari nu ngeusian pawegah sombong kalau ari ka sawah mah mampu ka kebon mampu suku dilengkakeun jauh kaduga jeung mampu tapi kunaon ka masjid suku dilengkakeun sok ngadak-ngadak lumpuh sing ngarumasakeun urang teh hirup di alam agama di negara Republik Indonesia maka urang pupujul sing bisa ngajaga 17 rokaat isi eta bagus tusan pokoknya grup arena dia pak kudu dirugi aja dino lah cetek aku pacaran dulu 17 rakaat aja sing era ari ngais mudah kaduga akang sing era ari mangul engkol kusorangan sakarung mampu nah ari ka masjidan ukur ngangkatkeun leungeun dua cek Allah Allahu Akbar lohor opat asar opat maghrib tilu isya opat subuh dua tapi kunaon jelema loba keneh anu teu mampu loba keneh anu teu kadu sombong ka Allah Subhanahu taala gaya we leungeun ditato Yen udah soang curi. Oh, karena masjid ayeuna geus alus, masjid geus megah, masjidna gagah, nu ngeusian oge kudu nu gagah. Ulah sok pika keungeun, komo keur bulan puasa mah jam 3 Januari hideung nu kekatrokan amik aki-aki metik ayo. Nu berjalan tidak bergigi ompong tapi norolong huntu eueuh leumpangkeun ieu. Huntu geus kalik 3 deui kekatrokan amik mik kalah ditiupan. Assalamualaikum. Boro-boro hayang nyaring kalak keung. Sok ajaran cek. Aya nu kitu di masjid lain hayang nyaring keung. Assalamualaikum. Wala sadilit. Muningakeun ieu waos kantun tilu. Ieu waos kantun tilu. Palaur, paur. Nguping nu kitu hayang nyari kata bakeun. Sok atuh salaki nu ngora kene joranjan. Daurak pamuda sira aridit. Sok dalamun kudu ngora mah betah meureun aja. Waktos tabuh tilu. Saur. Jelas? Jentre. Pertela. Sok sing karunya kana si baki-aki. Da ai si Abah
ece keur mah huntu geus kari 3 bari alunger eta ngumumkeun teh can sahur balik rek sahur ece musibah sayur sok teu dihanutkeun kaberangan si ninina atuh boro-boro ayeuna salamet kalah ayeuna huntu nu eleh ku jeunil baso keur digegel huntu nu 3 kabeh napalna baso balik deui ka masjid si Abah bari ceurik lain jeung ceurikan dosa jeung ceurikan huntu erem ari kana kewajiban inget tatangga bisi kalepasan sahur ayeuna geus imsak kagetrok deui si Abah bari ceurik huntu eueuh Assalamualaikum Waalaikumsalam malgi wawas parantose tadi maya kene tilu aja ya nama erep kumalgi wawas parantose nyingsat betul mah imsak ya mah nyingsat cak curungkeun abi barokah salaki sila sarolat berjamaah Dimas mengpenghir ulah eleh kudu maot ceu sing era ceu teh salaki hirup tara ka masjid tuh nu maot oge geuning anger akhirna masuk dibawa ka makam ceu pirang mau digolerkeun di masjid sabauna sabangkena boro-boro boro-boro salaki imamna ge ustad moal daekeun berjamaah aya jenazah di jero masjid mah mapai jalan saha bantuan deui ngajugjug ka hiji masjid ayeuna mah ceu kapan rek salat berjamaah teu karasa capena sabab aya pamaksudan geus aya maksud jeung tujuan yakin salaki ibu moal beunang dihalang-halang naon sababna hayang barokah kehidupan salat berjamaah awal waktu kajeun salaki leueur belaan mawa kompak lamun leueur mawa iteu poek belaan mekel patre hujan make maksakeun ini hujan angin dar-dar gelap ukur payung nu ngiyuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun teuing leueur nyana kitu poek mekel batre hujan make payung maksakeun salaki ini ka mas sae ibu lamun salaki ibu hujan di payung ka masjid teu cek tuna we di luar payungna mah tuh sae tuh salaki teh moal salat kalah jeung celewe beureun sorangan jeung nyekel payung geus lah moal bener beki penting beki error ibu salaki aja salageun teu cager sehat jurungkeun ka masjid mumpung cager mesin gering ge wayahna we salaki teh jurungkeun sing init dae ka dokter gering pirang buka masjid nya salaki rek digogotong Allahumma sholli wa sallim wa barik. Aya nu kudu disompongkeun teh yuk ngalangkungan peringatan pangosan tablik akbar ayeuna sakedap di urang bade menjelang bulan Ramadan. Allahumma barik. Ramadan. Atuh teh eulah neng atuh. Maknya Ramadan langsung kana Ramadan. Allahumma barik fi Rajaba wa Syabana wa baligna Ramadan. Ibu yuk mangpaatkeun diri waktu urang ayeuna di pasian umur ku Gusti keur ibadah naon sababna ece hirup di alam dunia moal salilana nu rek dibawa maut lain dunia lain harta tapi nu bakal dibawa maut kurang sadaya eueuh deui iwati amal urang dan nu mautna oge urang lain soleh hari ibu amal rek dikamanakeun eta geuning maut kalah mamawa nu soleh engke soleh maut mawa nu saha da soleh oge hayang babawaan kira ku soleh maut mawa nu RT atuh sarua RT oge moal bisa ngajawab pertanyaan malaikat soleh oge sarua ojo ditanya ku malaikat man rabuka kamu nanya cenah ibu sok mata kade ece hirup di alam dunia mangpaatkeun waktu nu moal salilakna sabab ieu teh keur waktuna pepelakan cekolot melak cabe bakal jadi sing kompak atuh melak cabe bakal jadi melak hade bakal jadi hade melak goreng bakal jadi goreng berarti selamat kurang ibu di akhirat gumayot kumaha amal urang keur waktu di alam dunia terang ece gumayot terang gumantung kapan setiap anu ngagayot pasti
Setiap anu ngagantung pasti meni pedas karena ngagayot masih eta. Setiap anu ngagantung pasti ngagayot, setiap anu ngagayot pasti ngagantung minyak lantung minyak tanah nu ngagantung matak ngeun. Nah, cicing tong ngeres pikiran anak. Nu ngagantung teh jeruk, nu ngagayot teh buah. Eta nu kitu teh enak henteu? Enak. Beda jeung sampe, beda jeung lobak, jeung kentang, jeung hui, nu kitu mah tara ngagantung, tara ngagayot sabab eta mah lain buah tapi beuti. Cik, ari jeruk buah beuti. Jeruk mah jeruk di mana-mana ge. Ih, moal jeruk menjadi buah. Lain ke sekolah kieu teh bisa ngabedakeun jeruk jeung buah. Jeruk mah jeruk, buah mah buah. Ya, beda tangkal jeung daunna ge ceuk. Kang, ieu nu boga pamajikan nu geus sekolah teu apal jeruk jeung buah isuk bawa ka pasar. Tuduhkeun ku salakina tah mamah nu kieu jeruk, tah nu kieu buah. Bisi pamajikan akang nanya naon eta nu beuneur hejo, melon lain, jawab ku akang lain kitu eta mah tabung gas nu 3 kilo. Ibu, Ibu, yuk kunaon atuh geuning urang ka dieu maksakeun ngaos. Ece moal matak daek maksakeun. Panitia moal matak daek maksakeun ngayakeun ieu acara. Lamun eueuh nu ngadorongna, naon dorongan utama, naon motivasi anu utami, eueuh deui urang gaduh rasa cinta ka Kangjeng Nabi. Ibu cinta ka Nabi Muhammad? Cinta. Sok ulah asa-asa ibu cinta teu? Ibu cinta kasih abah eta? Cinta. Mending balik Pak. Tuh nu bogoheun ka abah. Aku jujur aja. Aja cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad? Cinta. Ibu cinta ka Pak RT? Cinta. Tuh, ka RT ge eueuh nu cintaeun. Tong boro-boro ka Pak RT, tong boro-boro kasih abah eta ceuk. Nu ngaran ibu cinta ka salaki henteu abadi. Nu ngaran papa cinta ka istri henteu lami. Beda jeung cinta ka Gusti, beda jeung cinta ka Kangjeng Nabi. Jawab ibu, cinta ibu ka Nabi Muhammad beuki lila, beuki namahan, beuki ngurangan. Namahan. Ari ibu cinta ka salaki beuki kolot ayeuna beuki namahan, beuki ngurangan. Ngurangan. Beuki ngurangan. Bagus. Yes. Asli abdi mah jujur ka salaki geus teu bogoh. Ibu lamun ayeuna nyebut bogoh eta teh dusta. Bukti lamun ibu bogoh moal pa jauh-jauh diuk jeung salaki. Sok ku cek karaos meureun keur bogoh mah jeung salaki, boro-boro pasea hayang hitut ke diplastikan. Yes. Oh, wonten keur bobogohan sok geuleuh tau. Awas ya naik bola bobogohan, dosa doraka haram. Engke we pacaran mah indah setelah nikah. Sok geuleuh atuh da ceu ai keur bobogohan, aduh. Muntang ge meuli teh pepreket. Cek lakina teh cenah sakit enggak. Kada ngabejing. Ai geus jadi pamajikan, boro-boro aya bahasa kitu. Mau pamajikan ge meuli maksa. Muntang kana cangkengna, ungap. Pinah kana tak-takna asam orang saya butut. Gejelik bae meusan. Wah kana ditarikeun haja ami ragrag ke majikan. Percis mau majikan teh jiga mau karu walu. Ari keur bobogohan aduh itu di plastikan hayang kieu ditahan. Ari geus karolot kieu hareupeun salaki leumpang daweuh kasopanan. Liwat hareupeun salaki pret. Kita rek diuk kayak brot. Salah kita tengah ngolong balik kieu anjir cenah eta kenal pot bitu. Ibu, eta teh ciri tanda urang teh geus eueuh cin. Kunaon geuning cinta ka salaki teu lami kunaon cinta bapak ka pamajikan henteu lila. Wajar da cinta eta mah sokeuna ku seep lain setan. Cuma liur cinta di dahar setan. Ibu, Bu, sok ayeuna ibu geus kolot ieu lamun bobo ku salaki osok dikeupan tara. Sok. Lain dikeupan dipelongkeun. Salaki nanti teh pamajikan atau kunti. Sih buuk mending ngawig-wig. Susu gitu lagi tuh oyak-oyak. Di bawah nangkarak kalah juga ceplok nok nang puyak. Di bawah ngarengkol kalah keplok dikenyaut kalah nyelam na huntu. Salaki teh kalah napa kurang susu pamajikan. Kita basuh urat atau cilok goang. Sarua kan kena pamajikan geus teu bogoh ka akang. Bukti akang sare ku salaki ku pamajikan kalah dipelongkeun. Bapak watir baheula mah bapak teh kasep ayeuna mah juga ranginang bubuk. Sare salaka untuk eueuh ti luhur teh anak bau.
Ibu, ibu, kan baiklah aja dan cinta jelema ka jelema mah teu awet. Nu cinta abadi mati lu, cinta Nabi Muhammad ka umatna, cinta lo ka hambana, cinta indung bapa ka putra. Nah, matak nu bakal nyalametkeun ka alam barzah. Ibu, hiji ku sedekah jariah, dua ku ilmu anu manfaat, tilu ku doa anak anu saro. Jangan sombong, kita hidup di alam dunia semua titipan ti Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang menyatukan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jam 12 pas ibu kurang 10 menit sakit wae muka pihatur cicing tong kacengkat tuh geuning jurig mah geus balik. Hapunten Bu, acan tamat ngadoa engke Pak Kiai bade ngadoa. Hapunten ieu cai ku abdi teu dileueut. Salaresna mah da Yakult teh karesepun anak eta teh. Mata keresekan we. Dia mah tiris aja karena biasa udah abdi mah ceramah digawir kieu. Dihareupeun we loba pisan daun-daunan asa di kanang embe. Kaget teh balas naon atuh ieu teh panitia teh balas cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk Kang tas ngaos teh tuturkeun alak mulyana. Naon alak mulya Kangjeng Nabi sadidal haya wa tawadu. Nabi Muhammad mah teu aya naon aya sombong wa tawadu rendah hati sadidal haya seueur ka isin urang sing isin ku Allah Bu diciptakeun urang ku Allah dihirupkeun ku Allah maka dimautkeun deui ku Gusti Allah. Nu gagah jangan merasa gagah karena kita digagahkan oleh Allah. Yang kuat jangan merasa kuat karena kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gagahna urang, kuatna urang itu adalah modal ti Allah jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun ka para panitia, urang doakeun mudah-mudahan panitia yang telah berkorban segalanya harta, tenaga, kesempatan, emutan, mudah-mudahan sing janten tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Kecil bade arwih ti dieu mudah-mudahan sing keng ilmu anu manfaat. Ibu bapa nu angkat ti bumi ka dieu mudah-mudahan sing dihapunten dosa ku Allah sadayana. Abdi ge ibu bade teras ngabujeng deui wangsul karsan dinten enjing abdi masih kene jadwal sanes di Kabupaten Garut, sanes di Kabupaten Tasik, sanes di Kabupaten Ciamis tapi di Kabupaten Majalengka. Wios teu naroskeun oge. Nah, kedah nama ayeuna ge di Karawang, geuning teu ka Karawang daeuh nu ngonang mata ka dieu we. Alhamdulillah hari di onang mangga caprak oge abdi moal rugi engke balik ku panitia bakal dibarokahan tong sok nyanyahuanan atuh sieu mah dibahanan cenah nu itu mah komo dibayar cing aja ulah sok stres ku eta mah tanggung jawab panitia kumaha panitia we keunda panitia ge jalmi eling ieu eling teu panitia. Alhamdulillah panitia cek jemaah eling ngan abdi make heula nangtukeun eling teu na panitia kumaha engke mere gede jeung leutikna mun mere gede berarti panitia teh eling mun mere leutik berarti henteu teu gede Gusti ya ka panitia nyebut teu eling nuhun aja pinua di sadayana abdi hoyong jadi presiden aja aminan atuh. Pokokna mah abdi mah janji lamun jadi presiden rek nyeun jalang layang tidu ka dieu. Nah, udah capek ucap abdi mah ka dieu. Ge abdi jadi presiden make jalan layang ka dieu teh lah. Pokokna mah janji si Abah eta ge mun abdi jadi presiden mah rek diangkat jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Ngan peda biasana eceuk lamun calon-calon geus jaranji ti heula teh kan dituna teh sok 80% bohong 10% wadul eta teh. Betul Bu? Sok janji manis wungkul lamun aing menang rakyat bakal senang jalan bakal lesang harga bakal murah wadul di mana harga murah anger we nu morosot mah harga kolor. Tong mikiran nu kitu eceuk fokus urang pikiran karena nu ditungguan ku urang adalah ajal berarti urang kedah menyiapkan dulu amal sebelum datang ajal. Mudah-mudahan urang ketika ku Allah dimautan ketika dicabut nyawa ku malaikat urang sing maut na husnul khotimah tetap kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayana cipeujuh jalan Cieuring meuli kupat di abonan pepeujuh pami marulih ulah ngupat ka awonan buah kaliki mesra di parapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan aminan so atuh amin ceuk tuh da abdi teh perlu
dukungan aja dukung ku amin babarengan mun lain masalah duit kan bae aja abdi mah teh dibere duit oge lah nu penting balik mah meunang amal aja kan amplop sih eta mah buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maos Al-Qur'an jeung maos sholawatan aminan buah kaliki mesra di parapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Terima kasih atas dukungan sadayana. Hapunten ka panitia abdi mah sanes nyuhunkeun tapi eta mah sebuah peringatan margi abdi upami ngaos di Garut biasana dina mobil sok pinuh ku karung anu aya sayuran punten ieu mah nu atos ieu mah cenah di dieu panitia teh acan ulah loba pikiran sok we kanu atos nurutan gitu ngahaja abdi ngobrol gitu supaya aya persiapan bisi aya wortel encan di karungan sabab jalmi mah sok kena ku kapohoan mata kudu saling eling jamaah sadayana hadirin rahimakumullah ibu bapak nu arwih ti dieu mudah-mudahan selamat di perjalanan sadayana ibu bapak nu bade arwih ti dieu mudah-mudahan sadayana urang karing ilmu anu manfaat abdi oge sing salamet kalasan ka dieu disarengan ku pun bibi biasana sok pun anak ayeuna pun anak nuju kirang sehat pun incu oge nuju kirang sehat kantenan pun anak anu kadua mah wangsul dirawat mesti keneh teu acan sehat pidua ti sadayana putra putu abdi sing saroleh sararehat tiasa ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala pasantren anu dicepeng ku pala putra pun bapak kalasan abdi tiga bersaudara aah beben cecep jadi abdi teh trio ABC alhamdulillah pun bapak ngadirikeun pasantren tahun 78 reueus bangga di Cibuluh di Sukatani di Cisurupan seueur di dieu pala putra atanapi alumni pun bapak name oge tepang sareng Kang Dasep sareng Kang Ucu alhamdulillah putra-putrana putu-putuna ayeuna di pasantrenkeun deui ka Cineam sok ibu di dieu pilih gaduh budak daripada ayeuna korban pergaulan da ayeuna mah geuning ari HP mah elit ari ngaji sulit ari kana ilmu TikTok banyak yang hafal ari kana ilmu tajwid banyak yang gagal bisi ibu teu bisa mapatahan jeung ngadidikna sok pasantrenkeun ka ditu kapun bapak ka Cineam kantun ketik we dina Google Map Pasantren Al Abror Kampung Neglasari Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya aya alamatna lengkap bakal tepat mudah-mudahan putra ibu jeung bapak sadena sarolehnya sakitu nu kapihatur Cipeujuh Jalan Kabihbul Malikupati Abonan pepeujuh pami warangsul ulang upat ka awonan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.